Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sabiyahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah dina iya kesempatan simkuring bade ngadares mutolaah murajaah nyata kitab Qomi Ut-Tughyan ala mandumati su'bul iman. Mudah-mudahan agang manfaatna teruskan bila mana ya kelepatan. Qala al-mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana iya kitab Qomi Ut-Tughyan tetapi su'bul iman kalayan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani, Allah anu mapada nikmat agung Allah di dunia kasadayana makhluk rahman Allah kasadayana makhluk pasihan kanyahna Allah dalam dunia ieu Masya Allah. Sifatna Allah Rahim tur Allah anu mapada nikmat alit Allah di akhirat ka mukmin hungkul. Mudah-mudahan urang sadayana ngingkeun nikmat eta ya Allah ya Rabbana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah ieu lafaz Ar-Rahmani eta lebatna dilalah Allamun eta ngamaknaan ku sapalihna definisi. Lamun Allahu eta lafaz Allahu nyata ismul jalalah atau ismul a'zam, isim anu hasan gitu. Nah dina ieu ba'na lafaz bismillah musannif teh nyata ba' bi maknal isti'anah. Nyata orang nyuhunkeun kalau musannif nyuhunkeun naon pami musannif pangarang ieu kitab nyuhunkeun pitulung kadat Allah nyata supados dilancarkeun ieu ngarang kitab. Pamikangge orang ieu teh bi maknal isti'anah supados orang sadayana tiasa lancar dina ngaderes dina maca dina ngaderes atau dina mempelajari ieu kitab gitu. Kulon kawitan ku basmalah nyata ibtidaan bil kitabil aziz karena turut tubut karena Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ge ngawitan ku bismillah insyaallah nya. Nah, lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadayana puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Allah alladzi tegasna dat kita sopan kasipatan ladi Allah bil kamalati bil kamalati ku pirang-pirang sifat kemuliaan wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng ari kahurmatan wassalamu ay at-tahiyyatu eta ala sayyidina mugia tetep kadunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad alladzi anu ujida anu dikuatan itu alladzi bil mu'jizati kalawan pirang-pirang mukjizat. Jantan Kanjeng Rasul mendapat mukjizat gitu. Supados janten kekuatan pikeun hujah ka para kaum. Wa ala ali sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi alladzina tegasna jalma-jalma fa'alu anu midamel ladina alhasanati kana pirang-pirang kasayan wajtanibu sareng ngajauhan itu alladzina almunkarati kana pirang-pirang pamunkaran. Amma ba'du anapun saparantos maca basmalah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi fayaqulu maka nyarios maka bakal ngucap saha al-murtaji jalma anu ngarep-ngarep ku katawaduna musannif masyaallah mir rabbihi ti pangeranna itu murtaji apwal jalati kana panghampuranna pirang-pirang kesalahan wa qada al hajati sareng nyumponan pirang-pirang pangabutuh Muhammadun Nawawi bin Umar tegasna Syekh Muhammad Nawawi bin Umar kutawaduna musannif anu nyarahan kana ieu kitab Bandumatus Syu'bul Iman eta disebutna kitab
Qomi Utugian nyata karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Bantani. Masya Allah, anjeuna ulama Jawa anu kasohor di dunia hizaj gitu. Masya Allah, mudah-mudahan Indonesia kebarokahan ku enak anjeuna sareng manfaat maslahat kayak urang sadayana ilmunanya. Masya Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Sareng tah aya ben dua nya benten teh aya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, Syekh Nawawi Al-Jawi, aya Imam Nawawi. Pami Imam Nawawi mah nyata di Damaskus. Anjeunna kalau Imam Nawawi nu ngarang hadis arba'in, riyadhus sholihin, sareng Al-Azkar, sareng nu sanesna. Kitu nya bisi pagentos. Ngajengkeun qaddala nyatana geus lila naon taraddudu fikri bulak-balikna pikiran kaula, pikiran abdi musannif pitashihi mandumati dina nyohehkeunana ieu nadoman asy-syekh kagungan seorang guru saha Zainuddin ibni Ali ibni Ahmad, sagesna Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wa ya sareng ari itu mandumah eta fi dakhili dina jero fi dakhili kitabina jerona itu dina jero kitabna ieu mandumah gitu. Madoman teh dina jero ieu kitab al-Mazhuri anu mazhur bisu'abil imani kalawan kitab Su'bul Iman, cabang-cabang iman. Al-Mu'arrabati anu dibahas, Al-Mukhtasarati anu diringkes min Su'bul Iman tina kitab Su'bul Iman. Al-Farisiyati anu bangsa Farsi. Lil alamati karangan jalmi anu banget ilmuna insyaallah As-Sayyid Nuruddinil Izi, tegasna Syekh Sayyid Nuruddin Al-Iji anu bangsa Iji, bikasil hamjati kalawan dikasrohkeun dibaca kasroh hamjah Izi, nisbatan karena nisbatkan ila Ijin ke kota Izin, baldatin bi Farisin tegasna hiji kota anu di negara Paris. Ini izin hiji kota di negara Paris gitu. Wahia sareng ari itu mandumati Syekh ngadoman Syekh min bahril kamilitina bahar kamil wa ajza'u sareng pirang-pirang juzna itu bahar kamil mutafailun sitta marotin wa tawajan mutafailun sitta marotin ari pirang-pirang balikanna kalawan pirang-pirang genep balikan. Nah gitu. Jadi dina ieu nadoman teh nggunakeun bahar kamil anu wajana teh mutafailun genep kali gitu. Tah pami atos ngaos kitab Mukhtasar Safi atau kitab Arud eta ngajelaskeun qafiyah sareng lagu-lagu dina lagam-lagam dina nadomannya masyaallah. Tah ieu bahar kamil mutafailun genep kali. Mutafailun 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 alhamdulillahilladzi qad sayara imana syasin da su'ab fatutamamu. Nah gitunya ya tabahar kamil wa adadu abyaniha sareng pirang-pirang bilanganna itu manduma eta sittatu wa isruna ya 20 genep wal golibu sareng anu galibna itu manduma anasanyana itu manduma eta mahbunatun anu di khoben ya. Mahbunatun teh anu dibuang huruf anu kaduana gitu di khoben teh jadi mufailun gitu.
Summa lama saroha samangsa jembar naon sadari hati abdi aradtu ngamaksud kaula an aktuba kana nulis kaula alaiha kana itu mandumah sarhan kana hiji sara nafian anu bermanfaat li pikeun kaula wali abnai jinsi sareng pirang-pirang putra pameget jenisna abdi mimman ti jalma roda anu ngamaksud itu man falahan kana kabagjaan wajadtu sareng nambahan muga nambahan kaula alaya kana itu mandum salah satu abiatin kana tilu pirang-pirang bet fi awalia dina pirang-pirang dina mimitina itu mandumah wajada sareng nambahan sa Abdul Munimi Syekh Abdul Munim baitan kana hiji bet fi akhiri dina akhirna itu mandumah pasorot maka jadi nah ditambihan gitu ya pasorot maka jadi jumlatul abiyadi pirang-pirang jumlah nabet eta salasina 30 ya 30 bet sadayana gitu insyaallah ya. Wasamain tu sareng ngaranan abdi hu kana eta kitab qami antugiani kana kitab qami atugian artosna pencegah kelacutan kitab syarahna kami utugian ala mandumati su'abil imani kana nyarahanna doman kitab su'abul iman Was'alu sareng nyuwunkeun abdi Allah ka Allah al-karimanu mabageran Allah ayan mugayan supaya tiasa masyian manfaat Allah bihi kalawan ieu syarah bimanihi kalawan karuniana kalawan bimanihi kalawan karena karunia atau anugerahna Allah wa qarami sareng kabageranna Allah anausanyana Allah eta alama kana naon perkara biasa wa anu ngerasakan Allah qadirun tur anu kumaha kawasa Allah wabil ijabati sareng ijabahna eta jadirun anu tajadirun anu pantes amin muka jubalan Allah kana ieu doa fakul tu maka ngucap kaula abdi Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syasin da su'amfatu tammamu terjemah dom nanya kabeh puji nu Allah nu ngajadikeun iman jalma daan dan sampurnana gitu ya. Ai tegasna ai yakni atau tegasna unsi ngawitan abdi ngawitan kaula ikrori kana pangangkeunna kaula bilhamdi kana pujian mu taqidan barina halna anu di kuatan anna kulla sana'in yen sanyana saban-saban pujian eta Allahi tetap milik Allah wal muradu sareng ari anu dimaksud bihadal bait iku ieu bait eta anna amala sanyana pirang-pirang pagawean al imani anu nyampurnakeun iman amal al iman yani pirang-pirang pagawean anu nyampurnakeun iman eta dawat wazain gaduan pirang-pirang juz wa sorin sareng pirang-pirang warna wa ya sareng ari itu amalul imani allati eta anu tajidu anu nambah naon amalul insani amalna hiji jalma bil ityani ku ngalakonan
biha kana itu amalul iman watan khusus jeung ngurangan dan khusus jeung ngurangan itu amalul insan bitar kisain kuningalkeun perkara minha tina itu amalul imani wa amma asul imani sareng ari pokok nasanya iman alladzi anu huwa anu ari itu iman eta tasdiku ngabenerkeun falayan khusus jeung teu moal bisa dikurangan itu moal bisa dikurangan itu atas dik dan karena saenyana keayaan itu atas dik launa kos lamun dikurangan itu atas dik lakana tang tubuk tos itu tasdik sakan jantan mangmang walaya sihu jeung teu sah naon al imanu iman ma'asaki dibarengan ku sak atau mangmang faqauli maka ari ucapan kaula su'ab tegasna lapad su'ab bidomisin kelawan domahkeun sin su wa fathil ain jeung patakeun ain su'ab wa sukunul ba sareng disukunkeun ba'na su'ab lil wazni sareng kana nuturkeun wajan eta jam'u su'abatin jamana lapad su'abatin jamana teh su'ab bisukunil aini kalawan dibaca sukun ain su'abatin wa qali sareng ari ucapan kaula patatamamu saenyana lapat patatamamu eta fihi tetep dina itu lapat patatamamu domirun ari aya domir rajun anu balik li su'ab kana lapat su'ab ya ada domir anu balik kana lapat su'ab. Nah, insyaallah nya qauluhu alhamdulillah. Jadi anu dimaksud cabang iman nu hiji dina eta bet nyata pirang-pirang pagawean iman nyata pirang-pirang pagawean iman anu nyampurnakeun kana iman sanes pokokna iman karena pokokna iman nyata tasdiqu bil qalbi nyata ngabenerkeun ku hate namun sanyana kan iman itu timbul tina ma'rifat idrakun jajimun bi aisula yaqauma utaradudun muwafiqul lil waqi'i nasyun andalilin pamangi anu jajim nutukeun waging siranu akur jeung bukti nanu timbul tina alasan teu nya masyaallah jika dangat ieulah kitab qami utugan sareng dirajengkeun dina lain kesempatan wallahu alam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.